Gerkan
dari A sampai Z, hate kudu kumaha, suku kudu kumaha, palawangan kudu kumaha, beuteung kudu dieusiangan, panangan kudu kumaha ngarampakna, ceuri kumaha, soca kumaha, bahan kumaha, diatur saja. Itu Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad mah kalau kita kita Al-Quran udah sekadar dari Rasulullah
Dua, mempelajarinya. Tiga, membacanya. Nomor berapa? Opat, mendalaminya. Maksudnya apa? Mendalaminya, diperdalam Al-Quran deh. Mana ayat muhkaman, mana ayat mutasyabihat. Ayat muhkaman sok dalami Quran. Ayat mutasyabih tos eta mah ulah jero teuing pamali bisi teu kailmuan. Nomor 4, mendalaminya sok. Gitu. Dalami lapanna, dalami asbab nuzulna, dalami ukuran sadayana, kalimat-kalimatna, dalami maksud dan tujuan ayat tersebut. Itu mendalaminya. Nah, nomor berapa? Nomor 5, mengamalkannya. Mengamalkan Quran teh lain sarukur jadi papaes, amalkan. Nu kudu diamalkeun ku hate, nu kudu diamalkeun ku biwir, nu kudu diamalkeun ku leungeut, nu kudu diamalkeun ku suku ku sampean. Amalkeun cek Quran ieu. Mengamalkannya. Terakhir nomor kasabaraha? Nomor kagenep ludeung kasabaraha sorangan. Ludeung kasabaraha sorangan. Henteu. Nah, kudu loba batur. Kudu loba batur teh kumaha? Tah, tugasna Al-Qur'an nomor kagenep adalah ieu Al-Qur'an teh kagenep memasyarakatkannya. Naon cenah? Memasyarakatkannya. So, sing jadi masyarakat anu Quran, memahami Al-Qur'an, memahami hadis, memahami ijma', memahami naon? Iya, itulah Al-Qur'an kan sadaya. Jadi aku bisi lampe ya. Hiji, nangel. Satu, mengimaninya. Dua, mempelajarinya. Tiga, membacanya. Empat, mendalaminya. Lima, mengamalkannya. Nomor kagenep memasyarakatkannya. Insyaallah kan upami urang sadayana aktif sadar untuk mengamalkan atau tinggalan Al-Quran nangkel tadi urang sadayana disikapi, maka insyaallah urang sadayana moal bengkok teuing. Lamun dinangkel kencang itu kan kerja mudah-mudahan moal reolan teuing. Insyaallah lempeng. Tapi itu sih kalau nang bakal mungkin kalau dan tapi ngobrol sempurna dan menjelas jelaskan ya akhirat meninggalkan naon kieu manusia di dunia mau harus permasalahan di dunia mau aya beak anak datang isu datang buyut datang bau terus itu manen poe isu pacuan itu terus dagang terus surat dagang ayam ayu geus kayak apa alhamdulillah ayo jauh-jauh terus kabarnya jauh-jauh itu henteu beak karena banyak naon deui nya deui beak itu di dunia mah naon atuh pangaburan sok eta laku amal udah sadayana sing jadi amal soleh sing jadi amal soleh mudah-mudahan manfaat gitu. Naon sababna tak soleh nubatna nyaman sadayana tilkal jangan ulis